Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Wastabdi Aryani ti kelas 10 IPS 3. Abdi di dieu bade ngadongeng tentang si teu begendit. Baheula aya hiji randa beunghar katelahna Nyai Endit. Ieu teh sanyana manehna ngaranna Nyai Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna geus taya nu birik deui kana kakomadanana teh. Salian ti pacakar-pacakarna mah tara aya nu warsup ka imahna estuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh ngahaja mencilkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan anu upluk-aplak. Maksudna taya lian ku bawaning embung campur jeung batur da sieun kasoro teh kacaturkeun keur usum panen. Di dieu cenah dibueurat ka sawah Nyai Endit oge rea nu gacong. Ari rengse dibuat jeung saenggeus parena dikaleuitkeun sakumna tali paranti Nyai Endit nyieun sidekah ngundang lebe jeung sawatara tatangga. Popolahna saniskara sosorangan bae. Teu aya nu ngabaturan barang geus tarak ieu saukur nu mantuan ngangkut tuluy diondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepikeun karatusanna, tapi sadia tumpengna teu sababaraha. Nepi ka ngan sakoteap ge geus beres, bari ting katarap keneh. Keur meujeuhna bala keterakan salangkrong aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun ku pribumi teu ditari teu ditikon. Nyapok aki-aki teh waleh yen teu kawawa lapar. Sugan aya sih piwelas anu gantawang teh Nyai Endit. Beut nyarekan nyeksek-nyeksekkeun pajarkeun teh taya ka era. Teu ngahutang gawe minta bagian. Tungtungna nepi ka nundung, aki-aki dititah nyingkah cindekna mah geus lain picaritaeun we. Aki-aki Endit bari jumari jeung bangun teu neangan memeh Endit ngerjang teunangan. Memeh Endit manehna ngomong kieu, sagala ge boh kanu hade boh kanu goreng moal tayas wawalesna. Ngomong kitu teh kasaksian ku sakurna anu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy pamit rek baralik. Kakhara ge pati ngaleos rugreg nyarandeung sabab nu ting ngagerok caah cenah. Henteu kanyahoan deui ti mana datangna cai. Ngan leubu wae pakarangan Nyai Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur, asal salamet we dirina. Nyai Endit oge nya kitu, niat rek nyingkirkeun cai, tapi barang kaluar pisan ti imahna, nyaina teh nepi ka lieur ombak laut ting guriling ka palebah Nyai Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyai Endit angkleng-angklengan bari satungtung bisa mah teu wuleh-wuleh sasambat menta tulung tapi taya nu nulungan. Da batur ge sarua ripuhna. Nyai Endit ngalelep beuki lila cai teh beuki gede bae nepi ka jadi situna. Ngeueum sakabeh pakaya Nyai Bagendit. Sakitu bae anu tiasa ku abdi dicaritakeun. Mohon maaf lamun aya kasalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.